antara Mang Ayek, Wandi, si Wandi. Jang Pabili. Aing di WA-an ku si Wandi tadi. Prank anjing tuman cenah prank tuman. Aslina aing karek kabuka ya aing pada keheul we aing ieu ayeuna karek kabuka ayeuna. Najis anjing terus prank anjing aing mah. San sia. Prank anjing pusing. Budak teh sa beki dieu teh. Aing tuhun kade Mas Adam, kade wah nitip. Kieu maneh maksudna naon prank naon Wan? Demi Allah Rasulullah, aing kata si Ican gitu anjing apa si Ican makan sengkuni Aing sia. taikeun si Ican sak sangkuni si Ican mah nepi ka aing mah. Demi Allah Rasulullah, goblok aku teh nanya ke aing, kabeh pan aing mah teu apa masa mun aing apa? Ya maksudna ngeprank maksud ka aing ngeprank naon siapa batur keru ku sia dikeru-keru deui. Aisyah Ican nanya ke aing macan. Jujur ya Wan geus lah aing dieu ieu geus riweuh teuing di Aing TikTok lieur ieu isi ieu Billy ngeprank aing apa di TikTok ieu. Sok mun aing eta tunjukkeun can aing mah demi Allah teu ngadoa sengkuni. Pan ku sia tadi ditarik deui pesana ku sia. Aing macan kasih aing teh. Aing sededek aing selama ieu jeung si Ican pacar pernah jeung gimikan aing. Apa si Ican sikapna kumaha apa sikap si Ican kumaha siapa? Aing mah tiba heula ge jeung si Ican. Aing niat ngadukeun jeung si Arab, si Ican aing apa masalah jeung si Arab? Pan aing teu apa goblok? Maneh Pan aing ngeprank mah nitip Mas Adam kade mun nyapekeun ke dengekeun sia paduli rek pas Adam rek Mas naon ge aing mah Mas Nano ge aing mah. Tong seri anjing terlucu sia. Serta di sini aksi, maklah aing naik klarifikasi. Dengekeun heula bae naik kelas kedeung mah. Aing naik. Wani sia ngajadog waninya. Aing op aing sudi kan. Tarima kodratna aing diserang. Aing mau. Aing diserang cicing. Eta modelkeun Mas Adam gitunya. Eta sebenarnya otak-otakan manehna.